libur aya acara teu? Henteu abdi mah. Mun teu kumaha urang ameng ka Villa abdi nu di Galapara? Emang di Villa Gualpara aya naon kitu? Ah, paling ge nganukur nempok ke kebunan nu sawahan, bung bararosan. Ah, sabodo atuh ari tirana moal milu mah, da kan nyamba de milu, kumaha de nia? Nah, abdi mah yoi wae. Ya geus satu hari kitu mah urang ge milu we ah. Ah, tuh mending. Jeung enjing mang. Alhamdulillah pas dugi ka dieu, ieu nitip barudak. Mangga juragan. Sok barudak atau yang nama istirahat heula. Mungkin siangan orang jalan-jalan ke kebun. Tapi kade tong nyari sompral sareng jagi kebersihanana. Mang. Nah, mun barudak hati-hatinya. Apa mulang heula? Kamarana ari urang Sunda disebut ayah, disebut ayah. Kamana atuh? Urang Sunda kamarana urang Sunda. Badak endar Mas. Kumaha barudak endah teu pemandanganana. Nya meni endah pisan dah. Subhanallah, bedanya ciptaan Maha Kuasa mah. Ah, naon kiki we. Urang mah mending ulin ka mall. Geus mah becek, gak ada ojek, capek. Tembongkeun urang ge bisa mela negara. Tembongkeun urang ge bisa jadi pamimpin. Urang ge bisa nangtung ajeg jeung kawasa. Lain saukur bisa unggul jeung kumaula. Fir, Aisyah Triana jeung Mang Hakim kemana? Geuning tarara ya. Angkopan tadi nuturkeun di tukang. Hor itu kunaon jadi aruh? Geuning tarara ya. Mang atuh. Nya geus lah aya nama orang pilarian we ka ditu yuk. Hayu atuh hayu. Oh, jadi ieu nu sok ngomong sompral teh. Budak ieu ga. Oh, anu sok maca sembarangan lain. Nya kitu pagawean budak ieu. Nu ku mamang diperhatikeun disaprak ka dieu teh. Di mana maneh? Triana. Di mana maneh? Triana. Aya teu? Teu aya geuning. Kumaha atuh? Aduh, kumaha atuh? Jadi aya kieu. Kumaha Fir? Geus lah ayeuna mah urang tingali we ke heula ka villa. Sugana geus di ditu. Hayu atuh, hayu. Matakna neng. Tong sok lu masa jadi orang dayeuh geralah. Ngalakukeun teh sangeunahna udah berbatur ge. Alhamdulillah bona sadaya. Nu kudu jaga jangan diraksa. Lamun lain urang nu ngajaga, saha deui atuh anu ngalestarikeun alam ieu? Bicara nu tah sembarangan. Heuh, ngomong ge tong sok sompral geura. Bisa dibawa ku jurig jarian, daek teu. Maksudnya naon, Mang? Nya alim atuh. Kejadinya, baik ada bal pada dirinya. Omatnya, ulah sakali-kali di ngalakukeun kalakuan juga gitu. Nya, cing aku salah. Tadi orang geus jalan-jalan ke tempat Nu Sejen jeung Mang Hakim. Nyantos atau ayeuna mah geura beberes. Sakedap deui jurag Asep udah ngajemput.
alhamdulillah baru dah tos salamat. Ayeuna abdi sareng budak pulang. Lejeng juragan. Ya, Mang. Sikabayan, urang Sunda, lain Sikabayan, urang Sunda ulah jadi Sikabayan.